Kadang urang sok bingung ningali jelma anu dina hubunganana sok nekang. Emang iya masih penjajahan Jepang lain pan tong disaduakeun jeung hayam dina kandang anu unggal poe kudu dicancang. Antep si itu sina ngurus prioritasna, kecuali mun maneh geus bisa ngahalalkeun jeung nyukupanan pekahna sigana eta kakara wajib dikekang. Maneh masih bobogohan kan bro sis, karena ngalarang itu ieu justru nembongkeun sifat maneh anu semakin boboloneun. Lamun inya maneh geus dewasa jeung percaya moal nepi ka ngekang. Lamun kitu keneh nyatana yakin kitu si itu bakal betah jeung maneh sigana moal